A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La hadratin Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ila hadrati mu'allif khususan hadal kitab Syekh Imam Ibnu Malik wa Imam Ibnu Aqil. Nafa'ana Allahu bi ulumihim wa bi karamatihim wa bi syafa'atihim wa bi jazatihim thumma ila hadrati khususan bi jasadika ya Muhammad Bahir As'ad Asy-Syaikhi Syai'ulillahi lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. At-tauqidu ari ieu tauqid. Bin nafsi au bil aini ismu. Bin nafsi au bil ainil ismu ukida ma'a dhamirin tabaqal mu'akkada wajma'huma bi'af'ulin intabi'a malaysa wahidan takun tabi'a. Bin nafsi kalawan lafad nafsun au bil aini atawang kalawan lafad al ainu ainun al ismu ari kalima isim ukida eta di taukidan itu ismun. Alif nama alif itlaq eta mah lain alif tasniyah. Bisi rujuna kana nafsun jeung ainun. Ma'a dhamirin sartana hiji dhamir. Tabaqa anu ngakuran itu dhamir. Al muakkada kana lafad anu ditaukidan. Wajma sareng kudu ngajamakeun anjeun huma kalawan itu lafad nafsun au ainun bi af'ulin kalawan wazan af'ulin in tabi'a lamun turut itu nafsun au ainun maka namu akad laisa anu henteu aya itu ma wahidan eta mufrad. Takun maka bukti anjeun muttabi'a eta anu turut kana hukum anu bener.
At-tauqidu ari ieu taukid. Takdirna hadzat tauqidu. Menang teu dinasabkeun, menang dibaca naon? Nasab. Kaening dibaca at-tauqida. Berarti ngabuang fiil naon? Fa'il. Dina ieu bab tandang tumandang ajengan musonif nincak kana bagian anu anyar. Sabadana rampung beres tutug carita dina masalah bab sifat. Bagian anu kaduana tina isim tawabe hartina isim anu naon teh turut dina ieu kitab Alfiyah adalah taukid. Taukid. Lamun sek dina jurumiyah mah 4 sifat, atap, taukid, badal. Lamun dina Alfiyah mah 5 kitu-kitu keneh sarua. Mati teu? Sifat, atap, ngan dina atap 2, atap bayan, atap nasak jadi we 3. Taukid badal 5. Lamun dina jurumiyah mah disagemlengkeun 1, lamun dina Alfiyah mah dijadikeun 2. Bagian anu kaduana tina isim tawabe adalah taukid. Hartina taukid adalah nguatan bisi samar yen kalimah sabadana teh samar, misal egweh ditaukidan. Hati teh. Supaya jelas. Tuluy dina masalah taukid aya deui tina hukum eta pirang-pirang hukumna taukid. Hukum naon cenah? Hukum taukid. Kenu rek dibahas di hareup tina hukum-hukumna kudu kumaha. Tadina ieu bet bin nafsi au bil ainil ismu ukida ma'a dhamirin tabaqal mu'akkada. Taukid ceuk lugoh aya deui ngaran taukid teh ceuk istilah. Ngaran taukid ceuk lugoh mah adalah mutlaqut taqwiyah. Hartina teh mutlakna nguatan. Tuluy ngaran taukid ceuk istilah mah ismun tabi'un yuqawi matsbu'ahu wa yarfa'u tawahumal majaz. Hartina teh kieu hiji kalimah isim anu turut tur anu nguatan kana matsbu'na tuluy ngelatan kana naon? Ngelatan kana ciptaan majaz. Eta taukid ceuk istilah. Tina masalah taukid kismani eta teh aya sabaraha bagian? 2 bagian. Mana? Nu kahiji taukid teh aya anu disebut taukid lafdi. Tadina masalah taukid lafdi ke bakal datang di hareup cenah moal waka dibahas ayeuna mah taukid naon mah? Taukid lafdi mah. Ngan urang guar wae seutik dina masalah taukid naon?
taukid lafdi lobana teh aya genep. Taukid naon mah? Lafdi mah. Mana taukid lafdi anu lobana aya genep? Hiji isim dohir. Isim dohir. Nu kadua isim domir. Nah, nu katilu fiil. Nu kaopat harap. Nu kalima jumlah. Nu kagenepna isim mutarodif. Ke dibahas di harup aya taukid lafdi. Hiji tah taukid teh aya anu disebut taukid lafdi. Nu kaduana taukid teh aya anu disebut taukid maknawi. Taukid naon cenah? Taukid maknawi. Tadina masalah taukid maknawi wa huwa ala dzarbaini eta ge sarua. Hartina taukid maknawi mah kabagi kana dua bagian. Mana nu kahiji taukid maknawi teh ma yarfa'u tawahuma mudhofin ilal muakkadi. Anjeunna. Tawahuma mudhofin ilal muakkadi. Ta ieu taukid maknawi anu bieu ta'rifna disebut ieu anu dimaksud dua bet ku ajengan musannif. Bin nafsi au bil aini ismu ukida sampai kaberesna. Dua bet ieu adalah nu dimaksud ku ajengan musannif taukid maknawi bagian nu kahijina tah. Hadi teh. Ta eta taukid maknawi nu bagian kahijina ma yarfa'u tawahuma mudhofin ila naon? Ila muakkadi. Nyaeta hartina teh kieu. Hiji kalima isim anu turut anu nguatan kana muakkadna. Dua hurufna teh mana? Dua lafad. Hiji lafad nafsun, nu kadua lafad ainun. Mana contohna? Jaa Zaidun nafsuhu. Ta eta lafad nafsu kaasupkeun kana taukid. Hati teh. Taukid di mana? Taukid dina lafad Zaidun. Sedengkeun Zaidun tina sajumlahanana fiil jeung naon? Fa'il kabedol ngajadikeun ayeuna naon? Jadi muakkad. Jaa Zaidun geus datang saha Zaidun ki saha? Ki Zaid. Tuluy datang taukid nafsuhu tegasna dirina itu saha? Apakah nu datang ki Zaid deh ceulina? Sukuna? Hati teh? Atawa naon? Atawa kumaha misal? Jole datang naon? Taukid nafsuhu tegasna dirina itu saha? Ki Zaid. Nu datang teh asli ki saha? Ki Zaid. Lain dulurna, lain adina, lain lanceukna, lain uwana, asli mah saha? Ki Zaid. Hati teh? Ta eta lafad nafsun jadi naon? Jadi taukid. Atawa ku lafad ainun sarua jaa Zaidun ainuhu. Gampang lah sarua jeung jurumnya. Tapi wayahna cek tadi ma'a dhamirin tobaqol muakkada.
wayahna henteu meunang henteu eta taukid teh misal contona ku lafad ainun atawa lafad naon nafsun wayahna kudu diidopatkeun kana hiji domir anu mana eta domir teh tobako hartina teh ngakuran. Naon cenah? Ngakuran kudu sarua saura kumaha maksudna kudu sarua kamu akadna lamun seg muakadna misal mufrad nanti teh mufrad contohna nya mufrad nya mudzakkar berean wae dhamir anu munaon mudzakkar henteu meunang munaon muannas nanti teh lamun seg ayeuna muakadna muannas berarti berean wae hiji domir atawa diidopatkeun kana hiji domir anu mana eta domir teh muannas. Ternyata mufrodah sarua berean wae muannasah mufrodah. Kudu sarua we lamun tasniah berarti sarua kudu naon. Lamun jamak misal contohna kudu naon deui? Jamak jaa jaidun nafsuhu. Nanti teu meunang dibaca jaa jaidun nafsuha. Contoh nafsuhuma nafsuhum. Sabab jaidun ge adalah mufrad. Nanti teu beran wae hiji isim domir anu mana eta domir teh balik kana muakadna anu mufrad sarua hu. Muannas sarua jaat hindun nafsuha. Nanti teu ku ainun sarua jaat hindun nuha teu meunang dibaca nafsuhu nuhu sabab hindun ge munaon muannas. Kumaha lamun seg muakadna teh muannas atawa jamak pan tadi manaon mufrad kumaha lamun seg muakadna muannas atawa naon jamak wajmahuma biaf'ulin intabi'a maka atuh ngajamakkeun anjeun kalawan itu lafad nafsun jeung lafad naon lafad ainun wayahna wazana teh make ayeuna wazan af'ulun. Naon cenah? Af'ulun. Hati teu? Naon cenah? Lafad af'ulun. Lamun seg misal contona muakadna teh naon? Jamak atawa tasniah. Tuluy berean deui domirna lamun seg eta muakadna tasniah berean si domirna ge naon? Tasniah. Contoh jaa zaidani mufrad tasniah jamak tasniah tuluy we berean hiji taukid anu mana eta taukid asalna nafsun asupkeun kana wazan af'ulun jadi anfusu. Naon cenah? Anfusu idopatkeun kana hiji domir anu ngakuran kana muakadna saneungeun zaidani adalah tas naon? Tasniah berarti dibaca anfusu. Fusuhuma. Ku ainun sarua jaa zaidani yunuhuma. Rek tasniah rek jamak sarua asupkeun teh kana wazan afnaon af'ulun. Kumaha lamun muannas saruakeun bae kana wazan afnaon af'ulun lamun seg eta muakadna tasniah atawa jamak angerkeun ngan kahareupna berean hiji domir anu ngakuran lamun seg ayeuna muannas berarti muannas lamun seg misal tasniah kahareupna berarti tasniahkeun si domirna teh lamun jamak berarti jamakkeun si domirna. Muakadna tasniah berarti taukidna ge domirna ge kudu naonkeun
tasniahkeun jaat hindani anfusu huma kuainun jaat hindani yunuhuma jama jamakna mudzakkar ja'az zaiduna anfusuhum wainun ja'az zaiduna ayunuhum. Nah, Quran tuh. Nah, Quran sarua. Gampang lah teh hese. Tadi maksudna wajmahuma bi af'ulin intabi'a lamun seg ayeuna muakkadna tasniyah atawa jama melafad ainun atawa nafsuna asupkeun kana wajan af'ulun tuluy idopatkeun kana hiji domir anu mana eta domir ngakuran kudu sarua jeung naonna jeung matbu'na. Lamun tasniyah berarti naonkeun, lamun jama jamakeun, lamun muannaskeun gitu we kudu sarua. Wa kulladkur fisyumuli wa kila kilta jami'an biddomi rimusola wallahu a'lam bishawab. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tanya. Wa in faraqna bikumul bahra fa anjaynakum wa aghraqna ala fir'aun wa aghraqna ala fir'auna wa antum tanzurun. Ma'ana wallahu alam bihaqiqatil murad wadhkuru sareng kudu areling aranjeun kabeh id faraqna dina mangsana misahkeun kaula nu agung bikum sabab aranjeun kabeh bisababikum kalawan sabab aranjeun kabeh ba'na adalah ba sababiyah. Al bahro kana lautan hatta dakhaltumuhu sehingga yen arasup anjeun kana itu bahro kana laut teh
haribina bari mabur kabeh min aduikum ti musuh-musuh aranjeun kabeh sawaktuna Nabi Musa diudag ku Fir'aun jeung balad tantarana Fir'aun. Nabi Musa tuluy jeung pengikutna Nabi Musa eueuh deui panglumpatan iwal ti ka mana? Ka laut. Tuluy dibelah naonna tah? Lautna. Jadi beulah ti dinya tah. Di antara mukjizat Kangjeng Nabi teh Nabi Musa. Fa'anjainakum maka nyalametkeun kaula anu agung kum karanjeun kabeh minal gharqi tina titeulem salametkeun tah ku Allah. Kaum muslimin kabeh disalametkeun tetapi aya anu teu disalametkeun saha? Wa aghraqna ala fir'auna wa antum tanzurun. Wa aghraqna jeung neuleumkeun kaula anu agung ala fir'auna ka keluargana Fir'aun. Maksudna ala di dieu qaumahu tegasna mah ka kaum-kaumna itu Fir'aun. Jeung sahana ma'ahu sartana itu saha? Fir'aun. Kaumna Fir'aun berikut jeung sahana? Fir'auna. Diteuleumkeun ku saha? Ku Allah. Sawaktuna tidinya Fir'aun cek sapalina riwayat mah rek ngaluarkeun ruh. Rek ngucapkeun syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Musa Rasulullah. Syahadatna kitu. Dan nabina ge nabi saha? Nabi Musa. Teu bisaeun ari ngaku mangaku bahwa Fir'aun teh adalah rasul, bahwa Nabi Musa teh adalah nasa rasul jeung nabinya rasul ngaku Fir'aun ngan ku gengsi teh era lantaran Fir'aun adalah seorang raja. Manya hiji raja kudu turut ka bawahanana ka budakna sedengkeun eta budak teh budak pulung. Kitu. Gengsi era tapi dina hatena mah ngaku ngan dina lisan mung ngucapkeun sawaktuna Fir'aun rek ngaluarkeun ruh tah tidinya rek ngucapkeun syahadat ku malaikat Jibril diwewelan tah. Pahamna teu bisaeun. Jadi teu bisaeun. Wa antum jeung halna ari aranjeun kabeh tangzuruna eta anu ningali aranjeun kabeh. Ilan tibakil bahri ti kajauhan lautan. Naringalieun tah kaum muslimin kabeh ku Allah. Dikarabekeun tah kaum jeung Fir'auna. Alaihim ka itu ala Fir'aun. Kaum jeung Fir'auna.
وإذ وعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. صدق الله العظيم. والله أعلم بالصواب.